أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dina Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jah heueuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta ngaranna? Naon ngaranna? Lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Kumaha sok tapakur bae goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Hajupannya mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyeklan ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia tah dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu ngagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep ti anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yan teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus moal kapuateun. Tek nol ka mana ieu? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tau lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa teh ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Teu main nol. Hese
Hese. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek tek tek. Ieu genep. Ieu genep. Ih, nol ka mana ieu? Aing yang berjeung susah sok resep jeung seurikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi do susah maka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta make samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udeng-udeng make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udeng-udeng. Weh, cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat baloba mana? Ieu make udeng-udeng bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udeng-udeng. Lari baru lain make udeng-udeng, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit bae trit. Eta pinter kitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh ge zaman SBY. Nyana kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Langsung ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bare. Teu jawab teh karena teu nyurup eta ki putoli kos kitu teh urusan. Teu nyurup. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masya Allah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indahna. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Tuh ieu. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qultunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok wae kajangan di kana endi saya ngaji maring aku bae saya ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah nu DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalila. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila
gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kukumaha ge demi sabanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi sabanan qalila kafir bagus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ya Allah ya Rabb Masya Allah karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kuran teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu nu bogana kuran ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengki mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif ku nyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril man hadhi saeta oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema mah. Geus kana bau nini. Aya jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae tuh. Kan nini mah bau hamru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya tak heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa lah kurang set tetep bae kaambeul bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahuan bae dan aing aya sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan
Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup cek tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti, sapira di dunia teh moal lila Gusti. Bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud. Lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deh, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieulah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sabasakali. Mantak cek Tuan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka. Ya Allah. Sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh. Masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuan obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji
ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake karesep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake karesep teh dunyana Allah karang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Karak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia berenang. Karak ke beres dari takdir ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae. Nya ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Wayah ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si beuteung nyaraho tah eta kos gara ditu. Jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sangeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur sabaraha? Ieu teh mang haji tah. Geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu. Wari ka mana paeh tinggalkeun. Ari itu pet anu sabae nya lo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge jang modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkan dunia dah. Sok randapan geura kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh
ya dunia tinggalkan paeh ditinggalkan sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalika ieu sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we ya di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh Masya Allah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen kumaha sate embes leungit sate sia Masya Allah dari اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadu an sabili ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian pasaduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese nya eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya itu saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ke kitu teh mah kan skala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah ai sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selona jeung tarang blak muncul beuk lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan
kula boga duit dajang meuli mamang boga barang barangna tarodin ngaranna silih Ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang itu na tarima meuli nya mang geus beres takos kitu tah eta harga jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu dia termasuk pasodoan sabili Ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ye ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia ai calangap sia barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang nu nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marḍā 'ala wa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'iran thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu wese ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema, ma'an teh cai, tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi. Teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak. Guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Fatayammamu sha'iran thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah.
gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman. Nah Haji Pendi ya kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ini sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh ge jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ku saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap oi istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsir dia bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja teu mandi deh tadi aduh emang meureun penyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul Haji Pendi ka Jakarta ngandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh teh terus assalamualaikum waalaikumsalam sora naon
Ditungguan datang ke subuh cak Habib lu tuh aing mah kajian salat qada daripada magiannyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambeut ti jauh keneh saanu datang ka ambeut. Di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang berarti cakulanya ada keur nungguan ya bener bae padahal mah jelema susah geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih satnya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula malah mah nah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae malik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia guna eta kambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kuala benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah samanang qalila laletik. Hina bau. Masyaallah kan. Lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel. Dititah dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santai teu betah motak wari bajisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadeuleus sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili dalam rangka pasoduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis pasoduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah ai cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya geus ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pang benerkeun masalah naon faraid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese tagis kos itu teh hese tah debatak lo jasa kiai anu ai dihareup mah bangun bagus jadi itu kangen mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan
diharapun bagus, diharapun manual masyarakat, diharapun lumayan engke gerage hasepna bakal kaambah hasepna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deh itu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deulekeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus bari kolot teu nu ngundang ngariung aja dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur wah jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia mah sekali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung Masya Allah pembaturan gua ambalayah di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja teh mah boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri ceurik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu geus pokona mah terus kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih la yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin
henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dzalik 8 mukjizat menonjol terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Hiji, orok bisa ngomong. Lantaran Kangjeng malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah. Iz ayatukabbiruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian nyaho bae kana naon. Teu pernah belajar di sasaha anu ngawurukan Kangjeng Nabi Isa tapi nyahon isuk bakal anu pageto bakal anu minggu hareup bakal anu nyahon Kangjeng Nabi Isa bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kangjeng Nabi Isa nyahon guru bingungan ka Kangjeng Nabi Isa ialah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil bahkan nyen mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh mantak dianggap pangeran ku Kristen teh cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah Rasul Allah dibere mukjizat nu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cek kaum Hawariyun ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat da pohara jasa cak kaum Hawariyun. Pengikut-pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kaukab nuturkeun. Pelet tamatuh. Ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wah. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai parem cek nyana parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung. Coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa saya Asnawi mah di dieu nya lama tadi hareupeun masjid parem geus ngan 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah masyaallah geus pokona mah hese wali mah atuh pan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di bakekeng nyaho teh disebut bakekeng eta bahasa bakekeng model ta eta teh Inggris asli di bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal asal kenop dipencet dur kumaha teh awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui
muntayang deh ya Sultan Aulia agis nih cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng yang saya nyaritakeun untuk kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh amat eta bakiak gitulah tuan si Abdul Qadir eta min jumlati karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah moal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah tu istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tuh kasih mah ai ibadah kagus si Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh kagus si bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur diagung-agung teh hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teh hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pada teh hayang ka Gusti teh teh angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tahajud hayang sorga tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah ku daek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu sedang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus pahara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih da eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus saya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun ieu teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema bab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel Gusti nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh baik padahal teu salah di akhirat pangheulana ka surga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kuno bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dia jagana asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu kan sasar. Pan Allah mah bigoiri makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah. Lain wali nikah mah. Teu nyaho nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya. Tuh, iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia
Isa lain pangeran, Isa lain Tuhan. Isa mah nabi diangkat jadi rasul, diberi karomah, tekadkeun ku maneh. Nabi Isa, nabi, rasul, lain pangeran. Geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun. Jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis, pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan. Lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa, nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa. Encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya, arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya. Encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeus tadi diangkat ka luhur langit. Ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh. Wah, geus disembah-sembah geus dikieu-kieu. Asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu. Malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna. Hayang anu. Coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade. Digerokeun kotok. Kade kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng, digoreng. Coba dahar. Ada atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom, ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh leumun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugezeuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, inilah hudang deui. Isuk pencitnya. Mal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum, nu mandi, nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Dek ka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa. Cek kaum Hawariyun Isa kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh dari Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun. Aya naon cek Kangjeng Nabi Isa? إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah mun koti jeung ayat anu awal. Ieu mah geus nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk. Apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa. Ayu nazil alaina ma'idatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan. Pohara mah teh menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa. Hei Isa, coba turunkeun di langit hidangan kami supaya neuleu. Masya Allah. Mendet jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali emang kumaha gitu.
menang salah gitu keneh jadi ulama menang salah ulah sok kajunga doa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade mentek kiai teu menang nyapa lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah cek mantog sia kitu bener bae anak mantog jak aing ge sia teu nurut ka aing paling mah boga telu jawara tah mah kiai baula jelema di Ciduhan kiai di Ciduhan alhamdulillah mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna kiai mah aya nu nakol ceger kahulna alhamdulillah sakieu ge aing mah teu paeh ditakol ku sia nuhun geus teu masalah jadi ngeunaheun ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia boga sabar letter sia Ciduh ayo ngadu Ciduh jeung aing sia itu lain kiai tuh kos gitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deket deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nyante cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekad sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dak diagung-agung pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae hamba ai naik yap naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyanana mah embungeun ketika dicobana pahit anu luar biasa pahit kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugunya nama nyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh ginjir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang kalawang Sidina Umar keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikanna teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleuan ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon gitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna nek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan guring jasa akhlakna. Maksudna isuk nyarekan, sore nyarekan, brak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula mending balik. Hoy kadeng. Negen kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mangyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mangyesehkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pak pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu Sidina Umar heuh eta inget ka dinyana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe oh kitu ja muhun
datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sayyidina Umar we jangan inget gitu. Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing bae ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun biasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasatan mantap urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tah mah geus nasib-nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna tengah hiding aya sasaha tengah hiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mentana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijeunan ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu an naqula wa tatma'inna qulubuna kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua nawatauba inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami Masya Allah